Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh jadi cecela. Ada nikah macam boga pamajegan anu mandiri, karek dibobodorek dibawa ambewe adi beucingna oge geus haripetnya. Sumuhun nun kaula teh kalang supisan dume kabita ku jangjina Abah Jahid sok padaha geuning ari geus kieu mah Abah Bunyin oge ka kaula teh nanya-nanya acan komo lamun kaula nepi ka ajalna buah meureunan disepak dianggap bangke anjing. Adi ayeuna ini karek kumaha nya harek mulang ka lemur aja warek kumaha bami di bidian mah kaula teh rek mulang we ka lemur mung kaula janji seja tobat moal ngalakukeun deui pagawean anu nista da geuning kalakuan kaula anu salah teh buktina ngaranna pan mamalana oge kaula keneh bari taya saurang-urang acan anu bela kelangan nanti lanan Adi maksud Ki Jumri kumaha nya hasarua jeung Ki Jumra. Aki Raksanata nanya ka Abah Jumri, anu tita tadi keneh katanya nangan pupuringisan we, nandakeun ka nyerina anu pohara. Geuning ge. Sami-sami sareng Kang Jumra. Maksud mah saja tobat. Moal deui ngalakukeun segala rupa kajahatan. Rumaos kuring doaan minang pisan ngakaya deungeun. Anu kukuring dianggap nu jadi hahalang. Ari ayeuna geuning karasa kukuring. Moal boah batur oge anu kungsi dipergasa kukuringnya jiga kuring we saperti ayeuna. Kukituna kuring teh minta disaksi tidanget ayeuna kuring teh sejak tomat. Lain tomat adu tobat gitu. Tomat. Ai. Tobat, lain tomat, ai tomat menghina. Daharna seger kaya awak. Tobat gitu lain tomat. Mun maksud eta tomat. Ai-aina nyari dak teh. Oh, keur salesma nya. Ka eta mun tomat salesma. Cek Ki Jumri mata khawatir. Dah syukur aja ada nikah geus insaf geus tomat tu jadi pipiluan nya aki oge ye. Tapi eta tobat teh ulangan saukur dina biwil wungkul. Adi geus dipasihan cager sabihara-sabihari ku kersana pangeran, ada nikah balik deui kana kajahatan anu teu dipirido ku pangeran. Kumaha ada nikah teh memang bener rek babalik pikir. Rek tobat moal di ngalakukeun kajahatan. Laras nun, upami kuring duaan sareng Aka Jumra ngalakukeun deui kajahatan saperti tos dilakukeun samemehna, moga ulah kenging rahmat salamet. Tah. Kulantaran aran nikah geus ngaluarkeun ucap rek tobat moal ngalakukeun deui kajahatan. Bari jeung geus janji ka Zat nu Maha Gawasa. Ayeuna kaula sejang ubaran susuganan dikabul ku Gusti Nu Maha Suci. Cingan laan bajuna kaula ngelikan cingan. Atuh baragadal bae baju kampretna dilaan. Kita mungkin ka Aki Raksanata. Sanggeus diilikan gereyem Aki Raksanata ngadua. Lilanaker menekungna teh. Ngan sareng sena bae tak-takna Ki Jumri teh dicabak diurutan. Anu saterusna dibatek nepi disada. Kitu deui Ki Jumra sarua deui kanyerina di ubaran. Cingan Ki Jumri. Nah ayeuna masih keneh karasa nyeri. Ajawa henteu. Lamun aran jika ngarasa geus tayakan nyeri, tandanya doa kaula dikabul ku Zat Nu Maha Kawasa.
Tapi sebaliknya lamun masih keneh karasa kaula teu bisa nuluykeun. Sabab teu kenging widi ti Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Pokna Aki Raksanata dari anak karena barang ngadenge kitu gentak Ki Jumra jeung Ki Jumri babatak. Terus nangtu ngararasakeun ka nyerina. Tapi tetela lir apu katetesan gamir. Saharita kene oge ka nyerina teh cager teu sakara-kara. Atuh nuhun Ki Sepuh, kaula tos tiasa cager sabihara deui. Nya heg wae ayeuna aran niga. Atuh lamun kitu mah gerang marulang ka lemur masing-masing. Sabab keayaan memang geus sakieu peutingna. Ongkoh meungpeung caang bulan. Sugan moal patinya sabdeuing. Aki Raksanata ngajurung laku ka urut lawan-lawana. Mitra kaum dangu sabada amit-amitan bari teu waleh sanduk-sanduk. Saterus nama Ki Jumra jeung Ki Jumri teh ting laleos muru ka jajalaneun anu kalebak nu maksudna rek mulang ka nagreg. Nu kari ayeuna ngan rombonganna Aki Raksanata anu diwangun ku Wisena, Sujana, Kideon alias Kasdan, Pak Sahlan, Pak Harga, Pak Kaswita, Juhi jeung Kode ditambah ku Pak Madun anu sasat geus taluk ka pihakna Wisena. Harita kaayaan bulan geus condong kabeh kulon. Angin gunung beuki ngahiuk tarik. Nu karasana kacida pisan tirisna kana awak. Teu sirikna asa diciwitan kulit teh. Marga satwa nu tadi kadenge sorabut jeung manuk bajewid, harita mah jigana teh geus ngampih. Da teu kadenge deui sorana. Najan bener di puncak gunung anu pinuh ku kakayon gede leutik bari di sisina pinuh ku rungkun-rungkun, tapi tetela ku ngemrakna caang bulan sakurilingna katemong lir ti beulang. Aki, nah geuning tadi babunyin atanapi anu bieu baju merekatut baju meri tiasa diperuhkeun sarta maranehna jadi sadar kana dosana. Sujana nu memang nasasat incuna pituin nanyakeun ka Aki Raksanata nu dianggap guru na lah resnun. Kuring teh bet teu waleh helok manawi kitu tah tampolana mah bet asa baliwat ieu teh cek Pak Sahlan milu mairan. Jadi lain bae Sujana jeung Pak Sahlan. Dalah nu sajena oge sarua sapamadegan. Ngan bae nu sajena mah teu wani nanyakeun. Kawasna bae sok sieun aya mamalana. Jana incu Aki oge Ki Sahlan. Ti heula ku Aki kungsi dibejakeun. Yen lamun urang boga lawan pacelak lamun sig eja lawan teh geus taluk, wajib lamun urang ngahampura. Kitu deui lawan urang ulah dibinasa tapi cukup wae dielehkeun jajatena. Nu dimaksud ku Aki mah urang teh ulah boga tekad ngabinasa. Lancaran lamun urang boga tekad ngabinasa atuh naon bedana antara urang nu boga anggapan pangbenerna jeung pihak lawan nu ku urang dianggap jalma pangjahatna. Tah jadina lebah jieu. Hesena aja. Tapi najan kitu nya dina lebah dieu deui gampangna teh. Sabab hese sotenan lamun urangna ngahese-hese maneh. Lantaran batin urang dikokop ku hawa nafsu. Kitu bisa gampang, bisa enteng dipigaweuna lamun dina diri urang ngancik iman jeung takwa ka Zat nu Maha Kawasa. Leg Aki Raksanata teh cumarita ngaraneg. Diselang heula ku nyeungeut udud daun kawung. Kiranan ngadongeng teh. Nah, urang ayeuna rek mudun kalebak atawa rek ngajagoan beurang di dieu. Ngan lamun cek pangrasa Aki mah mending urang ngajagoan beurang di dieu we.
lancaran lamun urang mulang puting-puting ki bisi aya sangkaan bajur di lemur-lemur anu kaliwatan. Urang jelema-jelema anu goreng laku lampahna. Sampai biasana ngan jelema-jelema anu galahat anu sok luntalanto ti peuting jempling mah. Sing kumaha ya kira-kira na. Aki Raksanata nanya kanu sejenna tapi kabeh oge sapuk. Kana pamanggihna Aki Raksanata yen mening ngadagoan beurang teh di puncak Gunung Guntur bae. Mitra kaum dangu, rupina semuanya saya urang antosan siang we di dieu ki sepuh harga mairan sarta nyaluyuan kana pamadeganana Aki Raksanata anu sararea oge samiuk sa pamanggi nya kitu oge heuh saya salahnya bacaan urang sare bari dina kaayaan kieu mah geura urang ngadongeng ieu. Urang mentas ngalaman pacelak jeung lawan-lawan urang. Nu sasat dina peuting ieu teh urang balitungan di puncak Gunung Guntur. Tapi pihak urang jentre henteu nepi ka kalangsu. Nu hardina najan di pihak lawan teh aya anu ajal, apan lain lantaran dibinasa ku pihak urang. Kabeh-kabeh kalawan cilaka ku polahna sorangan. Hal eta teh kudu jadi bahan pikiranin urang sarerea. Geuning laku jahat mah awal akhir bakal malindes ka dirina pribadi. Kusabab kitu urang sing saha wae ulah ngalakukeun kajahatan nu kumaha bae ka papada manusia adi sabab manusia kabeh teh ngarupakeun tunggal makhluk Gusti Allah Maha Agung anu nyiptakeun bumi langit katut pangeusina kaasup urang manusia sakumna. Dina pelajaran bela diri pencariksa diri anu ku Aki kungsi sabaraha kali diterangkeun ka jana kakaswita jeung saliyana samemehna urang ngalakukeun pagawean naon wae boh badag kasar boh lemes lemut sahadena urang kudu ngariksa diri heula. Nu hartina urang teh kudu bisa ngijil naha urang teh boga kekuatan ajawah henteu. Naha urang teh boga kasalahan ajawah henteu. Naha urang teh boga kasanggupan ajawah henteu. Sabab lamun henteu kitu biasana sok totorosol pinuh ku nafsu. Sok padahal daya kabisana. Cetek. Nu andukna urang sorangan anu katembuhan. Reg Aki Raksanata eureun cumaritana. Diselang ku nyeungeut ududna nu meunang ngageleng-geleng. Tanun tadi naon margina bah bunyin. Tiasa peruh. Dugi ka manehna najan sidik adi sapaguruanana ajal. Bet henteu ngumbar amarahna deui tah. Arga memang kitu pisan sifat-sifat manusia mah. Saknya nama peruhna kibunyin anu biasana tukang ngumbar amarah, tukang ngalajur nafsu, kabatur barangasan, teu kaopan. Kitu sotenan lamun ku urang dilawan sakahayangna. Lamun ku urang henteu dilawan sakahayangna mah da manehna oge manusia anu boga tinimbangan. Pek kira urang ngenteng dina kaca. Lamun urang seuri di hareupeun urang dina enjeung, gambar urang teh bakal seuri. Lamun urang nyarekan dina enjeung, gambar urang bakal nyarekan. Lamun urang leungeun dipeureupkeun oge dina enteungna gambar urang bakal meureub. Lamun urang nonyok dina enteung gambar urang oge nonyok. Tah kusabab kitu. Eta gambaran anu dina enteung teh ngarupakeun gambaran batur. Jadi tegesna lamun urang hayang binasa ka batur
tangtu batur ge bakal seperti urang hayang binasa deui. Tapi lamun ku urang dibawa seuri, pasti batur oge bakal kawas urang seuri. Tah kulancaran kitu, taya bayanya lamun urang kasasama makhluk Allah teh nemongkeun laku pikaresepeun. Malah antara urang jeung batur teh ulah timbul hal-hal anu matak pikatengeunahkeun hatena. Sabab cenah geuning saur sepuh kapungkur mah saleuheung raheut ku pedang mun geus cager teh ukur kari urutna ngagurat. Tapi lamun raheut hade saumur-umur bakal karasa we teu kaop kasiwat kaseuit ku kituna poma ulah rek nganyarikeun hate batur ulah. Salajengna Aki Sujana nanyakeun deui. Nya saperti tadi Aki pacelak jeung Ki Bunyin. Ku Aki najan loba kasempetan tapi henteu dibinasa. Ngan saukur dielehkeun jajatena we, tapi bari henteu diruksak. Nu saterusna ku Aki dibawa Sumarita dina jalan lemah lembut malar kahartieun ku dirina. Buktinya geuning manehna ngarasa sadar kana kasalahannya. Nu saterusna manehna ngucapkeun tobat ka Zat Nu Maha Kawasa, moal ngalakukeun kajahatan deui. Kitu deui Ki Jumra jeung Ki Jumri sarua keneh. Sok padahal apan maranehna teh ka pihak urang hayang ngabinasa. Jabati eta oge urang ulah hariput ku tetereuyeun gawok ku lelebokeun lamun dina barang dahar dia mah. Saperti Ki Bunyin, Ki Jumra jeung Ki Jumri apan dibibitaanna mah rek dibewe. Naon kitu rek dibere aja diburuhan pi pamajikanyeun nepi ka maranehna daek dibawa anu sasam. Dah anu kitu nya harina haribut ku tetereuyeun gawok ku lelebokeun nya. Lantaran maranehna jadi jelema anu buatina dikokop ku hawa nafsu saraga. Buktinya geuning di pamajikan yang teu sorang malah akhirna mah jadi maranehanana nu ngaranna Pansilaga. Aki Raksanata nutup cumaritana panjang lebar. Nu dipalar sangkan anak muridna jadi ngarti pi bakaleun ngambah dunya kahirupan nu pinuh ku cucuk rungga. Katos pisan Aki mugi we abdi saparakanca tiasa ngajalankeunana. Syukur, mudah-mudahan. Cek wisana ayeuna mah cumarita ngahaminan. Najan bari jeung tiris kaanginan anu ngagelepug kasubuhnakeun. Kaayaan di puncak Gunung Guntur he comrek iwati sora jangkrik jeung beunjeuh anu masih keneh disarada ting gararit teh. Bari bulan geus condong kabeh kulon, nandakeun sakedeung deui oge surup. Diganti ku Sang Surya anu bakal jadi raja peurang. Mitra ari dipake ngawarangkong mah teu burung asa sakedapan pisan. Puguh betah ngabandungan dongengna Aki Raksanata mah. Sok sanajan ancad lair ge puguh leunyeranana puguh komapeuna. Teu ngaduruk-duk teu pupuguh. Gitu teu kudu gancang-gancang. Betah. Namatak nyerep kana batin. Tekung silila tibeh wetan katemong balebat buburi nyayan. Nu dituturkeun ku carang cangtihang. Tilila kadenge ti jauhna dur peduk subuh. Nandakeun yen sakumna umat Islam kudu ngalakonan ibadah salat 2 rakaat. Baheula mun ditandaan teh ku bedug nya mitra, ayeuna mah tos langki. Kisahan Ki Arga barudak oge Ki Mayun dah bedug subuh geus disada tangara urang kudu ngalakukeun salat hayu ayeuna urang sarolat heula eueuh cai mah tayamun we da puguh dina tempat nu hara-haraeun najan kitu kade ulah ditinggalkeun sabab hukumna wajib engke sareng-sarengna urang marudun urang mulang. Aki Raksanata ngajakan salat subuh. Singkatna mitra kaum dangu teu dicaturkeun kumaha ngalakukeun ibadah salat subuh
sareng sena mah bring bae sarerea marudun ka Lebak. Maksudna rek mulang ka Tegal Jambu ka imahna Pasahlan. Mitra kaum dangu, Najan jauh hamo burung cunduk anggang hamo burung datang. Harita Kirawan Cilohor geus ngambah jalan anu berasna ka Lemur Dukuh. Urang nyimpang heula ka Kiba Daud. Laras saya pisan Ki Sepuh. Cek Pasahlan ngahaminan. Bring bae sararea nyarimpang heula. Mitra kaum dangu, maksud mah ngan rek salol we nganjangna ka imah Papa Daud teh. Sakalian rek ngadon salat asar heula sarta sabadana terus rek mariang deui. Tapi kacida karagetna barang sabada uluk salam terus arasup ka jero imahna Papa Daud, kasampak Papa Daud teh keur ngajepat di pangkengna bari sidi kaayaan beungeutna barengep getih hubungan. Sabada dilelekan ku Aki Raksanata naon jadi sabab-sababna teh hese beleke. Dadak-dak bae diterangkeun nu jadi alatanana yen Pakarta Wijaya nu jadi tatanggana keneh kungsi nanyaan ka Nyi Latifah keur anakna nu ngaran si Jali. Tapi kumanehna teu ditarima keur mah teu panuju turuk-turuk budakna teu kuruneun. Tapi pabebeurangna nyaeta sabadana Aki Raksanata katut nu sajena nyarema nanyakeun perkara Bah Jahid sabaturna. Torojole Pakarta Wijaya nyampeurkeun sadatang-datangna teh ujuk-ujuk ngamek bari ngesek-ngesekeun jeung nyarekan lak-lak dasar. Majarkeun teh cenah Jali janji kumawani narima panglamar ti jalma sejen sok padahal taya nu nanyaan nu naon-naon ari lain kasemahan ngungkul mah. Kamarina kasemahan ku Pasahlan jeung Kasdan terus dia disambung kasemahan ku Aki Raksanata sa para kanca. Puguh bae atuh tumerapna kaki deon mani reup geuneuh rai bias. Lantaran kumanehna cukup kasurti yen disangkana nanyaan ku Pak Kartawijaya teh moal teu kamanehanana. Tina kituna paparahna mah harita keneh oge rek dijorag ka imahna, rek dipuguhkeun ngan kapaksa teu bisa jung init kaburu dihuit ku Aki Raksanata. Keun bae cenah rek ku Aki dipuguhkeun sarta rek direngsekeun engke sabada rengse asar. Atuh sarengsena salat asar berjamaah di dinya we di tengah imah pok bae Aki Raksanata nanyakeun di mana pernahna imahna Pakarta Wijaya teh. Tapi bibir ge masih keneh baseuh anak gantawang teh. Di luar aya nu hohoak nu tayalian ti Pakarta Wijaya. Tadi teh barang manehna mireungeuh datangna rombongan Aki Raksanata ngarongheap ka imahna Papa Daud geus kanyahoan ku si Jali. Atuh balecet wae si Jali teh ngabejaan Pakarta Wijaya. Nya nu jadi bapana tekung si lila manehna ngontrog ka imahna Papa Daud. Hahaha, da kudu ngontrog ka imah aing deuleu. Saur aing si Kartawijaya gerak-garap saha nu rek bebela ka si Daud ku aing di podaran sakalian. Hayo gerak bujal bujal bijil. Pakartawijaya gagantawangan di buruan imahna Papa Daud. Puguh tumarapna ka itu ieu oge mani pada ngaranyug. Nepi ka teu sirikna rajreng ngaluncatan kaluar. Ngan oroka ya kaburu dihuit ku Aki Raksanata. Nya kitu sararea oge ngan ukur bati hate sabab dina ngahulagna teh Aki Raksanata bari ngahadangkeun leungeunna. Nandilan. Cari jing welanan jeung hade ngumat amalah teh. Ceuk Aki Raksanata leuleuikeun deui. Sudah asana teh kumalungkung naker ki ucapanana mani lancang badi wajib ragragana keusik ngeres karasana.
Maksud aki ge lain kudu diancep. Tapi nanti lanan. Ke lanan. Coba engkas. Sang hareupan nangdang teh. Hokna aki Raksanata ngajurung laku ka Kaswita. Itu teh mah aya maksud nu mandiri. Sabab Kaswita teh muridna pribadi. Itu deui Juhi jeung Kode. Nya nu dimaksud ku aki Raksanata mah hitung-hitung nyoba pangabisana meureun. Geus nepi ka mana kamajuanan ayeuna. Saperkara kitu kadua perkarana memang aya maksudna anu sajen deui. Ngan teu ditemrakeun ka saha bae oge. Bisi palengkung bekas nyalahan. Ku kitu teh mah aki Raksanata teh kolot anu pinuji, tara getapan, tara renjagan, tara belikan, tara punungan. Estuning sagarupana titih rintih teu leupas tina duduga beryoga. Mangga ki Kaswita mani haripeut naker. Sarta teu kudu ngadakuan parentah 2 kali. Curelat katepas sarta langsung ngagajleng kaburuan imah. Srog nyampe ka hareupeun Pak Kartawijaya anu harita manehna keur ngabedega di buruan bari nulak canggeng. Saha nu nangtang ka aing teh? Coba geura jajal deuleu yeuh aing si Kartawijaya. Ai. Saha nu nangtang? Saha nu nangtang ka Andika? Ki Karta? Cek Kaswita bari mureleng ka Pak Kartawijaya. Naon? Teu ngakunya. Montong beunceuna deuleu. Sang hareupaneun aing mah tong nu kieu. Leuwih hade dedengkotna moal seubeuh beunceuna mah. Beunceun oge beunceun leuweung lain beunceun ti sisi bilik. Coba bae ku Andika geura icip-icip. Sakali ngabetrik oge piraku teu lolong bonconong. Kumaha dedengean teh sakali ngabetrik aing lolong bonconong. Paling oge bebenul sia bakal bujrat bajret ku aing jalap polona. Naon? Bujrat bajret teh bujur Andika Kartawijaya. Busiat meureun. Kaswita ngahualkeun. Bari tetep ngahehe. Harita ditepasna imah Pabadaud. Aki Raksanata jeung para kancana dariuk wiragolodog saware. Atuh sisi puruan behwetan jeung kulon ngaregreg anu narenyokeun dumeh tadi kadenge Pak Kartawijaya gagantawangan nangtang Pabadaud. Ku kitu teh mah kawan tu dipilemuran atuh teu kaupaya nu parasea. Kudu dirog-rog diralajoanan hayang nyaho. Saha cenah negara lu teh. Ngan anu tara katingali teh eta Pak Ade Uday, mun Pak RW jeung Pak Hen tidinya tibih hibul tara aya eno tara katingali. Babatok sia ku aing ditarok sia. Gandawang deui Pak Kartawijaya. Malah ayeuna mah dituturkeun ku ngadiusna pereup buled. Wis teu kaampeuh deui nahan amarahna. Ngadenge pok-pokanana Kaswita. Tapi panarajangna Pak Kartawijaya teh ku Kaswita henteu ditakis. Kaswita ngagentak jingkrak dina gerakan hap-hapina anu saterusna ngeserkeun suku katuhuna ka tukang. Ku kituna pasanganana teh jadi suliwa atuh plos pereup Pak Kartawijaya ngahakan angin. Sabot kitu hiuk tenggelan Pak Kartawijaya rek ngahanca pepeuteuyan. Set Kaswita narik suku kencana ka tukang salengkah bari ngareuneup nyumputkeun sirahna ngalalap subuk. Jurus totog nu diwangun ku pereup katuhuna digempurkeun rek nobros hulu angen. Eta orokaya Pak Kartawijaya menirikat naker ngagilek nyerong ka beulah kenca heap tenggelan kadeta diheumatkeun rek ngahanca pigeulang Kaswita tapi sakilat naker jaen. Kaswita geus narik deui peureupna
diganti ku pereup leungeun kencana dipake nyatok carehamna Pakartawijaya. Aduh, Pakartawijaya nepi ka ngagero atuh. Nyebut aduh Windra. Bakat ku nyeri meureun mana kitu oge. Najan bener carehamna henteu tatu Pakartawijaya teh. Tapi sidik huntu nama pacatrok nu karasana nyeri pisan. Tapi najan kitu hojah nama teu nepi ka kaneg. Rikat manehna ngagempurkeun deui peureupeuna maksudna teh rek ngahanca beungeut Orokaya Kaswita ngarempod ngagunakeun gerakan Cukutriut sebrut pereup kencana digempurkeun deui tapi ditampan ku dampal leungeun katuhu nu saterusna ditahan sarta dikilekeun ka beulah katuhu sabot kitu dua dampal leungeun Kaswita geus dijeblagkeun kana dadana. Pakartawijaya nyarekan bari dug-dug manehna mundur ti babaranding pikeun nahan kasaimbangan badana. Memang harita Kaswita teu ngagunakeun tanaga anu sagemlengna. Ieu mah ngan pikeun ngukur tanaga wungkul. Naha Pakartawijaya kalaka ti babaranding kitu sieun dikarekeb maung lodaya. Panu lodaya di dieu masa ukur benceuh teh lain. Binatang sia di pojalan sia. Sebrut narajang deui. Sukuna ayeuna mah ditajongkeun rek ngala ke kemplong Kaswita ngan Orokaya Kaswita leuwih rancingas. Gerowak cecekelanana Pakartawijaya ditewak terus diangkat ka luhur atuh puguh we tumerapna ka Pakartawijaya lain deui ngaranjugna manehna kapaksa engke-engkean leumpangna ku sabelah suku roroesan sakali ngalungkeun sukuna kapaksa Pakartawijaya ngageblag nangkarak bengkang di buruan. Nah betrek ngadon sare di buruan kawas teu boga imah sorangan wae. Jahanam sia ulah wakata kabur. Aing tacan naon-naon. Tacan nepi kana peujit jauh keneh sia. Najis teuing ari kudu nepi kana peujit mah. Kuriak leungeun kaula bautaeun ke. Ya bener sia ngahina ka aing ha. Ngahina sia teh ka aing ha. Hah? Aya sia saha aing sia. Rasakeun deui kumaha jajaten si Kartawijaya. Sebrut deui. Kartawijaya ngagempurkeun peureupeuna kana beungeut tapi Kaswita anu memang geus asa kelatihan ngagentak ngabalieurkeun beungeutna geura api geulangna Pakartawijaya dicerak terus dipurilitkeun ka gigir bari disurung. Puguh we karasana lain deui nyerina Pakartawijaya nepi ka nyengir atuh nahan ka nyerina sakilat hiuk das pepeteuyanna dikedet ku leungeun kenca Kaswita. Goblok. Pakartawijaya ngakerung humaruru. Pepeteuyan karasanya nyautan nyerina ka bina-bina. Asa potong tulang. Manehna mundur sababaraha lengkah. Bade leungeunna kakerepengan beungeutna muringis. Tapi najan kitu daya tahana masih keneh kuat. Kuat ke? Wah, sugan mereka langsung, aduh, kuat kene. Mandang maka gede hati sia kurang ajar. Cek Pakartawijaya nyarekan deui, bari sebrut, alajang. Pereupna diheumatkeun patutur-tutur. Nu diharapkeun bisa keuna kana naon wae. Nu penting mah asal keuna we. Persan keuna sakali-kali acan atuh. Ngan bae Kaswita oge ayeuna mah geus leuwih ti surti sagilek panarajangna Pakartawijaya teh dikepeskeun nu antukna jadi plus-plus teu bebeunangan. Itu teh puguh bae asa diheureuykeun ku lawana. Malah harita manehna geus ngarasa kalah wowotan tanagana nyenen kemis nepi ka renghap ranyuga atuh. Hayo Pakartawijaya tong waka cebleh. Apa jauh keneh kada peujit lin? Cek Kaswita nangtang.
ngahaja manehna teu narajang ti heula teh ameh karasaeun yen saenyana mah gelut teh taya hartina. Boh keur dirina pribadi, boh keur jadi lawana. Di lawanan sotenan dumeh Pak Kartawijaya tadi hohoak nangtang kasemana Aba Daud. Setan sia namarukan sia aing teh geus boleh. Badan aing kudu medok ku pantar sia leuwih hade aing modal. Komodel sia ka aing ngahina antep-antepan taruhanana oge nyawa sia deuleu. Okna Pak Kartawijaya ngagantawang bari cius pereupna digempurkeun karena sasaran cukang irung. Legot kaswita silang ka belah kenca. Bari badana dina gerakan jukut riut. Leungeun anu dipereupkeun bari malagang teh ngan sakilat geus ditewak pigeulangna bari dicetok. Atuh tumerapna ka Pak Kartawijaya nepi ka leungit kasaimbanganana badana doyong. Leungeun kenca kaswita anu tadi dipake nyentok saliwat saterusna dituturkeun ku gerakan dorongan bari puhu pingping Pak Kartawijaya ditalipak ku dampal suku katuku nu menerna teh mumuncangan kaswita kana urat nadi Pak Kaswita. Atuh puguh we karek sageplakan kitu oge akibatna Pak Kartawijaya ujug-ujug kepo atuh lempang nararampeolan lantaran nyerina kabina-bina. Pak Kartawijaya badis anu muriang bekah kawaya. Sia nyiksa teh kabina-bina teh aing teu meunang eleh sia. Pak Kartawijaya nyaritana geus teu puguh leunyeranana. Ebreh sifat-sifat manusana teh anu sok hayang menang sorangan, hayang unggul sorangan. Sok padahal apan anu nangtang teh nya manehanana, malah apan hayang disanghareupan ku dedengkotna. Kaswita teh nganggapna beunceuk, nu sakalinena ge bisa paeh. Kuinya Kartawijaya hudang deui. Bareng jeung eta gempuran pereupna nepi ka ngahiung tina bakating ku tarik-tarikna ngan orokaya. Kaswita oge teu cileureun. Jorelat kaswita nyampeuk anu ijiranana rek balap paheula-heula ngalakukeun gerakan teungeulan. Tapi memang Pak Kartawijaya geus loba pangalamanana. Ngan sagilek geus micin teungeulan kaswita. Waktu teungeulan poos srog Pak Kartawijaya maju salengkah. Tuk. Kaswita nepi ka ngagerung. Lantaran perut Pak Kartawijaya nyayang kana gado jeung palipisanana kaswita. Disangkana ku Pak Kartawijaya mah tangtu kaswita teh baris ngagedebut kana taneuh. Borodampal sukuna geus ngajengkat pikeun nyusul tepus ku gempuran suku. Tapi kanyataanana kaswita kalah ka ngajol ka luhur. Cidak dampal sukuna nejeh sirah Pak Kartawijaya anu disusul tepus dampal suku kencana ngajekuk kana tak-takna. Itu nate ngan sakadar dipake talenan pikeun ngajaul ka tukang. Jadah sia Pak Kartawijaya ngajarek cek ka gigir meh bae ngajongkeng. Sedengkeun kaswita geus ngabelesat kanu rada anggar. Cele nincak ti kotok, cele nincak taneuh. Tapi najan gitu masih keneh aya hojahna. Ngagentak ngadiuskeun pereupna deui. Ngan bae digiwarkeun. Atuh plos panarajangna poos. Najan kitu Pak Kartawijaya terus ngangseg hayang buru-buru ngarengsekeun ngaragrageun kaswita. Matak teu eureun terus narajang lawan. Tapi sakali oge panarajangna teh teu keuna kana sasaranana. Sabab kaswita estuning sakilat-sakilat ngagunakeun gerakan engkang-engkang anu dikombinasikeun jeung gerakan jukut riut. Tapi kaswita tacan males panarajangna ka Pak Kartawijaya nu dipalar teh sina beak heula tanagana nya bae. Lila-lila mah panarajangna teh jadi cebleh
ukur kita huak-hiuk teu puguh ka mana karep. Hal ieu jadi kasemetan anu kacidahadena pikeun Kaswita. Sarta waktu Pakarta Wijaya ngadiuskeun peureupeuna ku Kaswita ditahan ku gerakan bendung dina pasangan kuda-kuda serong. Bari disurungkeun. Atuh puguh bae kasaimbanganana teh jadi leungit sama sakali. Antukna nganduruk-duk bae badan Pakarta Wijaya teh nyolontot ke hareup. Kuda-kudana jadi pajengjar jeung teu bisa ditahan deui. Ciubrod. Tarangna dengar tangka-nangka nu aya di hareupeunana. Blak nangkarak bengkang amakanana nyenen kemis reng hapranyuk bari tarangna ngadadak ngajenos segede nog entong. Lantaran memang tanagana geus suda, Pakarta Wijaya kalah ka ngahenen dina tanu bari nangkarak bengkang. Panona dipereumkeun jigana wae kacidang ngarasa wiwirang di kolong catang nunjak gedenya panjang. Apa tadi oge kis ka Bandungan ku sararea urang lemur yen anu sosoak nang Tanggalungan teh nya Pakarta Wijaya pisan, malah apan ngancam nama rek dipaehan, tapi buktina boro-boro bisa maehan. Kalah manehna sorangan anu nangkarak bengkang leungit budi hilang daya. Geus Wengkas, geus. Geus dong ditulikeun. Kabenge Aki Raksanata ngahuit di tepas imah. Mana horeng di barang Perunggalungan oge nyerangkeun di tepas imah. Nya kitu deui batur salemurna teh sirikna tamplok kaburuan imahna Papa Daud. Resep cenah ngadon lalajo nu galungan. Itu ayaku panuju abdi Bapak. Tekinten ngaraos bingahna di Karta Wijaya anu ngawarah teh sugan moal lengus adigung-adiguna teuing ka payun mah yeuh. Cik salah saurang ngebrehkeun isi hatena ka Aki Raksanata. Bari solongkrong ngajak salaman. Kalaresan we meureun balaya. Walon Aki Raksanata bari nampanan leungeun anu nyolongkrong. Nu satuluyna mah gupgap jeung nu sejena patarema leungin. Kituna teh bari pok-pokanana itu ieu oge pada ngarasa panuju mireungeuh Pakarta Wijaya ngajongkeng teu walakaya teh. Saena mah teras we kalalebet. Wios Pakarta Wijaya mah mah dirasanan ku simkuring. Satuluyna nu rajo teh ku Aki Raksanata diajak arungah ka imahna Papa Daud. Lantaran Aki Raksanata aya karepna nu mandiri. Di mana Pakarta Wijaya geus eling deui tina kapaehanana. Laras punten atuh ah. Bari tingkah lacat nu saurang unggah kana golodog tuluy dituturkeun ku nu sejena. Langsung blas-blus ka jero imah. Nu kari ukur Ki Raksanata cunglik dina golodog bari nyang hareup ka lebah Pakarta Wijaya anu masih keneh ngajapapang di buruan. Tadi teh basa mimiti Perunggalungan antara Pakarta Wijaya jeung Kaswita. Jali anakna Pakarta Wijaya nyerangkeun tinu anggang. Atuh waktu Pakarta Wijaya nu jadi bapakna ngagebro neungar tangkal nangka anu saterusna ngagedebut terus kapaehan ngagugukana nafsu mah hayang gajleng we manehna teh mah kalangan. Pikeun ngebrehkeun kabelaan anak anu jadi bapak. Ngan orokaya ukur bati hate sabab pamikirna sarua bae jeung anu marabkeun maneh sosok roh kojor anon peso. Puguh sidik bapana anu geus kawilang jadug oge nepi ka ngajahjerna teu walakaya. Beuki komo barang jali mireungeuh nu rajo nyalampeurkeun ka Aki Raksanata. Bari kadenge deui pok-pokanana anu sakitu matak ngungengna kana ceuli. Amarahna si Jali beuki ngaheab panas. Daun ceuli nepi ka euceuy beureum lir anu disembit. Cager pohara mitra hanya akal ka beujeng nengnong dugi ka dieu heula. Nuhun kana perhatosanana, hapunten dina samudayeuning kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.